Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika anu matak ayeuna sanggeus manehna bebas anu diburu-buru teh ujung kulon ongkoh gambaran ipah teu boleh kokolebatan tina kongkolak panona. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana jolan duaan naleumpang ngarendeng umur saumur adeg satangtung ngan anu saurang keupatna rada kaku lantaran leungeun katuhuna semu-semu kengkong. Ari nu saurang deui mah tembong leuwih gagah pakeanana sing sarua hideung malah iketna oge hideung nyaeta nu disebut iket ulung tea. Ieu dua jalma teh tayalian ti Bah Jagur jeung Bah Bejo anu keur ngagarding rek kacicapar. Harita teh pasosore musim nu ti kebon boh nu ti huma geus baralik pikeun ngareureuhkeun kacapena. Panon poe atuh geus mengok ngulon. Sanajan cahayana mah masih keneh caang tapi geus leungit panasna malah badan teh semu-semu tiris lantaran angin gunung geus mimiti ngebut. Anjog ka kebon tempat baheula nyulik wijana tea reg duanana areureun batu lempar aya keneh geek Bah Bejo mah diuk tapi ari Bah Jagur mah ngajeleng we nangtung rusras ka mangsa baheula nya di dinya pisan manehna galungan jeung pamajid sarta manehna harita ngalaman asor. Ayeuna nu mawana Bah Bejo manehna boga maksud rek maleskan nyeri sakaligus kaduanana. Gumilar bakal diayonan ku Bah Bejo sedengkeun pamajid rek dilawanan ku manehanana sorangan. Piraku sugan ayeuna mah manehna teu kuat lantaran pangartina kungsi ditambahan deui ku Bah Bejo anu memang tingkata aya di saluhureun manehanana. Di mana di musuh teh gogorogna? Bah Bejo nanyakeun bari panona rurut teret kalebak nempoan suhunan imah nu rentul katara ti dinya. Itu tuh di dagumplukan imah itu. Wah ti dieu mah teu katembong suhunanana rada beh lebak. Bah Jagur bari nunjuk. Wah urang jorak we tuh. Bah Bejo nguntup naker. Weh kurang hade Kak. Kuriak di karepuk we. Moal tahan ngalawan manusia salemur mah. Bah Jagur ngahulag. Oh ya kumaha tuh?
Darek didagu sina datang ka dieu gitu. Moal ge nyaho di. Nu matak mending urang dog we ka itu ka imahna. Mending ge urang ayakan ka dieu ka. Kayak ku kaula urang teang. Sugan we aya budak ditaheun. Ceuk Bah Jagur bari ngalengkahkeun sukuna. Terus manehna nurugtug mudun ka Lebak. Kebeneran ari breh teh aya budak lalaki keur tatarekelan naek kana tangka jamu batu. Rek neangan dahan cagak pikeun nyieun ka tepel. Mageuwat ku Bah Jagur di gerowan sina turun. Geus adu hareupan, pokoe ditanya, wawuh henteuna kangaran Uum atawa Gumilar. Kebeneran budak teh nyahoeun. Atuh pokoe ku Bah Jagur dititah supaya ngabejaan Gumilar. Mun bisa mah kudu bareng jeung Pamajid. Didagoan gitu di dieu ku Bah Jagur ti ujung kulon. Kabeneranana teh budak teh daekeun. Bakuna mah ngarasa sieun. Dumeh neuleuh rurupanana Bah Jagur anu sakitu pikagileunana. Berebat we budak teh lumpat meleteng ka Lebak. Sedengkeun Bah Jagur ngarekuh nanjak deui nyampeurkeun ka Bah Bejo. Pok bae bebeja yen Gumilar keur dibejaan ku budak lalaki anu kabeneran panggih keur naek kana tangka jamu. Kanca dangu Gumilar anu harita kabeneran keur ngobrol di tepas jeung Pamajid katutnya Arum. Sari mah kabeneran keur euweuh natangga jeung Agus. Kacida kageteunana barang rong heap teh budak tetanggana. Bari hareho nyaritakeun yen katalatahan ku hiji lalaki anu rupana pikagilaeun. Leungeunna kengkong, ngaranna Bah Jagur. Nyaeta supaya Gumilar datang ka pasir anu aya tangkal peuteuy. Sabaraha urang jelemana teh Ahim? Gumilar nanya, bari jeung manehna nangtung. Red ka Pamajid jeung ka Nyi Arum. Nu katinggalna mah saurang mamang. Teh si Ahim bari ngahegak keneh. Bisi nya Bah Jagur ulah ka mana-mana Yum. Jaga we barudak. Pak, wiat we. Gumilar bari meungkeutkeun sarungna kana cangkeng. Bapak mah perlu ngiring, yang Bilih si Jagur aya baturna. Pamajid oge jung cengkat. Mohon, saya bade ngiring oge. Yum, omatnya ulah kamana-mana. Sugan we atuh, bisa kacerek mah. Si Ujang teh bisa kapanggih deui. Halus we marahna nyampeurkeun sorangan. Gumilar ngojengkang heula ka jero imah. Datang deui kaluar, bari mawa bedog sadua-dua. Sok nu hiji dibikeun ka Pamajid, anu hiji deui disoren ku manehanana. Perlu bisi aya gunana. Manehna inget kana ulin lancah maung anu sakitu hebatna. Geus kitu mah jelang we Gumilar kaburuan. Jerat deui Pamajid, sanajan geus kacida kolotna oge. Gerakanana mah kacida hampang himpingna. Sakicep geus naranya ka kebon nu aya tangkal peuteuy ngarunggunuk. Ari breh teh. Tetela Bah Jagur jeung saurang baturna keur carampego ngadago. Bagea Bah Jagur. Lawas ti lawas kakara tepung deui. Gumilar bari ngajega nangtung gigireunana Pamajid bari sidakep. Mencerong seukeut ka Bah Jagur sarta Bah Bejo. Sugan teh moal datang Bah Jagur ngahehe. Hatena mah geus mimiti ngageter oge. Barang mireungeun musuhna baheula anu katempona kalah beuki angker matak seber. Piraku make teu datang. Sandajan teu diangkir oge, pungguh kacida perluna manggihan Andika teh. Ngan hanjakana nahan teu tumorojog ka imah kaula atuh Bah Jagur. Dirorompok mah leuwih tirineh. Mana si narek nanjak Tapi pan kaula mah ngan sakadarek nemongkeun
leungeun kaula anu baheula dicacagan ku Andika. Karti meureun maksud kaula teh Om. Bajagur bari ngangkatkeun leungeun katuhuna anu kengkong. Nya kaharti Bajagur. Keun we eta mah tunda heula. Kabutuh Andika ku kaula pasti dilaksanakeun. Sanajan digantianana kudu leuwih ti sakitu oge. Kaula moal ngoretkeun. Ngan perlu bejakeun heula di mana anak kaula nu baheula diculik ku Andika. Gumilar ngetayep maju ngadeuketan ka Bajagur. Wah, geuning masih kena ingat Om. Nyepuguh we Bajagur ngaran-ngaran ka anak. Andika oge geuning eta ngan sakadar kana leungeun sabeula. Nah, mani teu poho-poho. Nah, kumaha lamun ku kaula mau dibejakeun? Bajagur ngiset mundur ngadeuketan ka Bah Bejo. Nyatang tu atuh gagal maksud Andika teh. Ulah-ulah kaula bakal mental leungeun Andika nu sabelah deui. Gumilar ngajawabna tandes. Walah, bet kalah dibawa ngadongeng adi. Adi, ku kakak urang sahareupan. Bah Bejo maju ka hareup ngajega hareupeun Gumilar. Kumaha Bajagur? Gumilar ngararet ka Bajagur. Teu malire ka Bah Bejo anu harita nyeureudeg ka hareupeunana. Ya sahareupan we lanceuk kaula Om. Lamun nyata mah Andika lalaki, ya perkara anak Andika mah kokodoran teuing. Kaula make sudi ngurus ka anak musuh. Bajagur na malang. Heuh dikamanakeun ku Andika teh Jagur. Gumilar nyewot. Lawanan heula lanceuk kaula. Ya heueuh. Ulah kana nyakeun anu lain-lain. Buah-buah anak Andika teh geus jadi taneuh ngan karit ulang talengna. Anggur mah sanghareupan diri kaula. Rek mental leungeun Andika duanana. Pikeun imbalanana leungeun adik kaula anu ku Andika geus dicacadan. Bah Bejo merongos. Kumis centang sanggadulang. Bangun anu teh kagimir. Kanca dangu sadayana sabar ge aya watesna. Kitu-kitu teuing mah Gumilar teu burung we naek getihna. Pamajid atunya kitu keneh. Ngadengi ucap-ucapan Bah Jagur. Boh Bah Bejo dirasa-rasa teh mani ting celetit kana ati. Teu beda we teh anu dicocogan ku jarum. Manehna nyeureudeg maju ngan teu bisa kebat lantaran kabur dibetot ku Gumilar. Bae Jagur. Ari kitu mah memang nak maksud Andika. Gerampek leungeun kaula geura pinggeskeun. Gumilar nangtang bari sarua we maju leuwih deukeut. Ngaran kaula mah Bejo Om. Andika ulah silo. Adieu eta leungeun teh urang peteskeun. Bener mending oge pasrah. Sabab sanajan dikorekkeun oge ulah-ulah sirah Andika nu bakal ngagalinceng. Bah Bejo bari nepak dadana. Nya sor Bejo. Ulah boro-boro ukur dua leungeun. Apuguh kaula mah teu ngaboga-boga. Sanajan nyawa kaula pisan. Sakira Andika bisa mah baheula teh teuing Bejo. Tarima tuh ya Om. Bah Bejo bari nyebrutkeun pereupna maksudna mah rek ngabejadkeun dadana anu jadi lawan. Baheula Bejo. Gumilar sakirat ngareundeuh dina gerakan pamonyet tutungkusan ti Aki Salhapi. Beureup Bah Bejo lain deui ngadiusna nyuruntul bangbaraan meulah angin. Tapi lain deui Bah Bejo ngaranjugna kaget. Lantaran pereupna ngadadak ngeplos katipu atah-atah ku gerakan monyet ngemil anu digunakeun kunu jadi lawan. Bagi komo Bah Bejo jadi tambah-tambah ngaranjugna. Dihandap karasa hiukna angin anu geus tangtu bakal nimbulkeun naon-naon nu bakal karandapan ku dirina. Begituna gentak manehna geserkeun badana ngarobah kuda-kuda. Sakilat kabireungeuh melesatna leungeun musuh anu oge sarua pada poos rek ngahantem iga burungna. Hiu.
Panempuk Bah Bejo rek ngahanca punduk. Lantaran kadudukan badan manehanana ayeuna geus aya di katuhun Gumilar, rada-rada beh tukang. Tapi Gumilar cukup cingeus, sakilep ngalikeun awakna, kalawan masih keneh aya dinegerakan monyet ngemil. Cerat luncat, bari nyamberkeun perep kenca, nah anu diincer tetep we iga burung Bah Bejo. Bah Bejo ngarempod, nyalametkeun igana, bari ngahiukeun panimpugna, pikeun mapag leungeun anu jadi lawan. Tapi gerakan Gumilar lebih cepat. Waktu tadi luncat teh, oge bari dibarengan ku gerakan sepak kuda beger. Sanajan gerakan leungeunna tadi poos, teu kungsi ngahakan iga. Tapi gerakan sukuna, samemehna leungeun Bah Bejo bisa ngababuk leungeun Gumilar, sepak kuda beger teh geus ngecedak manten kana iga burungna. Nu ngajadikeun Bah Bejo ngadayagdag. Sakilat Gumilar malik, sabrut deui. Naruskeun panarajangna ngasupkeun jurus Tanjung Pura. Geus teu ampun deui. Jawara Banten anu memang geus moyan teh. Sarta nu diandalkeun ku Bah Jagur kakara sagek parakan oge geus ngalaman ngabebengkang nangkarak dina taneuh bejedug ngebul. Ari Bah Jagur anu memangna geus ngancokeun dirina pikeun ngalawan pamajid. Barang prung oge Bah Bejo padungdung jeung Gumilar. Manehna oge teu talangke deui sabrut we narajang ka pamajid. Orokaya mun ditarajangna teh teu pisan cileureun. Pamajid dina ngepeskeun leungeun kengkong nu ngahiuk rek ngababuk hulu teh ukur ngagilek saeutik. Sakadar pikeun nyalametkeun sirah. Sedengkeun kuda-kudana ukur robah ngageser nyerong. Waktu leungeun Bah Jagur terus nyuruntul nobros angin. Sakilat pamajid ngagilirkeun badana bari dibarengan ku tenggelan kedet dina ulin madi. Des! Leungeun kengkong teu bisa disalametkeun. Tapi Bah Jagur kuat mah lain lumayan. Uguh leungeun kengkongna sasat geus ngabeusi. Sakitu tas dikedet teh kalah ka ngahiuk ka luhur rek ngabadug kana gado pamajid. Pamajid rikat ngageser mundur. Leungeun katuhu dipake nakis leungeun kengkong, sedengkeun leungeun kencana anu geus meber ngagaprot kana pipi Bah Jagur. Ngirimkeun si semu gunting. Tapi Bah Jagur memang bener-bener kuat. Sanajan bari ngadangheungak, manehna bisa keneh ngukuhan kuda-kudana sarta leungeun kencana ngapelestur rek notog dada. Pamajid kapaksa we ngagilir bari nakis. Tapi leungeun kengkong Bah Jagur ngahiuk deui rek ngancam hulu. Antukna pamajid gara-garakeun awakna dina gerakan cangeh gar ngagalaprak. Anu saterusna rek ngagunakeun gerakan babad alas. Tapi Bah Jagur sakali ieu mah teu bisa ditipu. Puguh baheula oge geus kaalaman. Manehna rikat luncat bari ngajejekeun sukuna kana sirah pamajid. Pamajid ngagilkeun sirahna karawak we. Keuneng dampal suku Bah Jagur beunang ditewak. Bah Jagur ngejet ku pamajid dilesotkeun. Anu antukna geblak we. Bah Jagur nangkarak teu beda we ti Bah Bejo tadi. Sabot anu padungdung jojoh keneh. Kaayaan Nyi Arum di imah lain deui ngarasa hariwangna. Rek digujurudkeun ka tatangga. Tangtu moal kaidinan ku salakina. Arek jung pisan nyusulan sari kana kurunyung teh. Ganjar ngarongheap tinang kapait tas ti Pa Asmita. Alusna teh kurunyung deui Sari jeung Agus baralik. Puguh harita teh geus maju ka burit. Atuh pok we. Punya Arum dicaritakeun kaayaan bapana jeung pamajid ayeuna. Tapi cenah ulah ribut, bisi kadengeun ku tatanggana. Ngaran-ngaran anak jago dibejaan gitu teh, lain rewas atawa sieun. Ieu mah Sari teh kalah kabangun anu giah naker. Rek lalajo. Di halangan oge teu beunang. Malah pokna teh hariwang ku Abah jeung ka Aki. Kalaca teh Sari mah ka imah mawa si Rawun. Geus kitu mah ting melecet duaan jeung Ganjar. Ngan Agus nu teu milu teh manehna mah cicing bae di imah ngabaturan Nyi Arum. Srog ka pasir. Nu aya tangkal peuteuy. Bener we. Bapana jeung akina teh masih keneh jojoh nyang hareupan musuh-musuhna.
Nu ayeuna geus durder ngalawan deui, malah teu kurang-kurang hebatna. Lantaran ayeuna mah boh bah bejo, boh bah jagur, masing-masing geus ngagunakeun bedogna. Lantaran ngalawanan bari lemor mah tetela lawan-lawana teh lain jalma jore-jore. Sari ngaraneg di sisi kebon. Sedangkan si Rawun dilepaskeun. Lalajo sina di luhur tangkal peuteuy. Nempokeun pating kolebatna bedog teh. Ieu mah kalah ka bangun resepeunaker. Komo barang mireungeuh gerakan bapana nu sakitu hebatna dina nggoning nyang hareupan nu jadi lawana. Mun teu sieun hebat mah manehna meni hayang surak atawana keprok bakating ku ngarasa kataji. Ret deui ka pamajid. Sanajan bener geus kolot, tapi gerakanana mah teu eleh cepet sarta rancingas kanu jadi lawana. Kulebahat. Bedog bah bejo rek nigas beheung. Runtul datangna ti gigir belah kenca. Magentak gumilar ngareundeup ngalelepkeun sirahna. Gerat ka kenca. Dina gerakan hap-hap pindah. Leungeun katuhuna ngaheat. Ngababuk pigelang leungeun bah bejo anu keur nyekel bedog. Sedang leungeun kencana ngaheat rek mapeg punduk. Tapi bah bejo ge cukup ngarti kana pibahayaeun. Rikat manehna ngalengkahkeun suku katuhuna ka hareup. Sebuk. Marikeun bedogna ngaheat ka beulah katuhu rek ngababad suku nu jadi lawan. Anu tumrapna ka gumilar teu kira-kira ngaranjugna. Ngagentak manehna luncat ka luhur pikeun nyalametkeun sukuna. Tapi bedog bah bejo sakilat balik deui anu saterusna nyolocos rek nojos kana beuteungna. Tapi gumilar bener-bener hiji lawan nu matah ngagetkeun. Sanajan kaayaan badana keur ngangkang di luhur sasat teu nincak taneuh. Kalawan manis pisan. Manehna ngageblageun badana ka tukang bari satekah pola nejeh pigelang pabejo. Bok. Badan gumilar nangkarak. Salamet beuteungna teu katiir ku congo bedog bah bejo. Tapi gerakan bedog bah bejo anu sanajan tadi kungsi ngoleweng lantaran beurang ditejeh ku gumilar. Ayeuna terus ngaheat rek ngahanca badana anu masih keneh ngabebengkang. Gumilar ngagentak ngagunakeun gerakan gorentel monyet. Maju ka hareup bari ngarampid sukuna bah bejo. Anu barukarna hebat oge. Lain bae gumilar salamet tina ancaman seseukeutna bedog. Tapi bah bejona sorangan ayeuna mah nu ngageblag nangkarak bengkang. Dirabut ti handap mah teu burung. Jawara Banten teh ngajurah roh nu ngadua kalian. Di sajen pihak kanca nyaeta bah jagur jeung pamajid. Teu kurang-kurang hebatna. Memang ieu dua jago kolot teh mangrupakeun musuh gerot ti keur waktu dikontrak miramare keneh. Anu pikeun bah jagur ayeuna teh sabage tarung anu ngatiru kalian. Malah nya di dieu pisan tempatna. Manehna kungsi dielehkeun ku pamajid. Nu matak ayeuna manehna satekah pola hayang nebus ka kasoranana. Kukituna teu matak heran. Lamun bah jagur ngetrukeun sakabeh elmu panemuna pikeun ngaragrageun nu jadi lawana. Pamajid atunya kitu keneh. Sanajan bener ayeuna lawana teh karasana beuki berat. Tapi manehna tetep tagen, teu gedag bulu salamar. Setiap gerak panarajangna bah jagur sanajan teu bisa disebutkeun gampang. Tapi kabeh oge geus bisa digagalkeun. Ayeuna nu jadi musuhna keur ngagunakeun gerakan andalanana nyaeta gerakan lancah maung nu hubeng terus ngagunakeun bedogna pikeun nutup badana tina panarajang lawan. Cedeng manehna mah samoana pisan lamun ceuk rek narajang kanu jadi musuhna. Ngana nyakal. Badan pamajid terus kokolebatan nyingkahan gerakan musuhna anu memang geus diaku kahebatanana. Rek diteumrag ku jurus siglap ngampar. Pamajid ada sangsi kana pihasileunana. Ari si Rawun kanca nu keur anteng lalajo di luhur tangkal peuteuy. Ngaran-ngaran monyet nu kacidai ceusna. Manehna ngarti yen dununganana saolah-olah keur kapeped kunu jadi musuhna. Si Rawun jalang-jeleng dina dahan nu ngaran kadak. Lempang bulak-balik kawas nu keur mikir ulang naker.
Ret manehna kana peuteuy anu rantuy sakurilingna. Puguh tangkal peuteuy teh keur meujeuhna meuhpeuy. Rupana bae ku manehna kapikir kumaha jalana pikeun mere bantuan ka pamajid. Da teu anta parah deui ngan berat we. Manehna metikan peuteuy aya 10 papan. Geus kitu ngan kelewang we dialungkeun. Tepatna pisan mah ditengorkeun ka Bah Jagur. Keunana teh kana bedogna nuker ngubeng terus-terusan. Memang waktu sakali dua kali mah si peuteuy teh meuni racleng parotong. Tapi kalah kekumindeng teh sirikna plakluk peuteuy-peuteuy teh rabeng ti luhur. Dina datangna ngahanca bedog anu keur ngubeng teh aya oge hasilna. Gerakan lancah maung rada kendor. Ongkoh Bah Jagur kacida ngarasa kagetna. Bet ngadadak aya hujan peuteuy. Manehna ngareret ka luhur sarta gerakan lancah maungna kandeg sama sakali. Tacan ge manehna awas bener-bener saha-sahana nu maledogkeun peuteuy ti luhur. Sakilat pamajid nyebrod ngagunakeun jurus gelap ngampar nu ngaruntuy 7. Ari jebrod, ari belesat we. Bah Jagur mecleng. Rag-ragna teh meneran pisan nemrag ka Bah Bejo anu kakarang huniang hudang. Basa tadi teh tas ngajurah roh. Atuh teu anta parah deui, gedebru deui we. Bah Bejo namru patumbang tindih jeung Bah Jagur. Waluh, cilaka kakak. Aduh. Bah Jagur ngagentak hudang. Rokaya sarungna udar. Melit karena sakuna nu ngajadikeun gejed. Teu bisa buru-buru ngejat. Bah Bejo atuh nya kitu keneh. Sarungna udar amay-amayan. Ngagentak manehna gurinja rek hudang. Tapi teu bisa jung. Lantaran sarungna kajejak ku Bah Jagur. Bakating ku ngarasa sieun ditarajang deui kudu jadi musuh. Manehna gancang nyentok sarungna. Tapi ku lantaran rusuh, ongkoh bari diburu-buru ku kasieun tea. Ari karawak teh lain nyentok sarung manehanana. Tapi nyentok sarungna Bah Jagur anu keur meulit kana sukuna. Atuh pogo we, teu ampun deui. Bah Jagur teh teu beda we tinu direngkas. Kontan awakna ngagedebut deui. Walah. Kumaha kakak teh? Bah Jagur ngegero reuwas. Saterusna manehna humarurung bari pepelengkingan. Ngaragapan cangkengna karasana asa potong. Aduh, hampura adi. Teu kahaya. Ieu kasebelan teh sarung make udar. Bah Bejo bari ukay-ukay narik sarungna. Heg dibeulitkeun deui kana cangkengna. Gumilar jeung pamajid mireungeuh nu ukay-ukay teh kateup nyampeurkeun. Karet ku Bah Bejo jeung ku Bah Jagur anu memang masing-masing hatena geus ngarasa miris. Maranehanana muringis bari unur-unuran. Jelas maranehanana rek ngalakukeun lengkah 1000. Jagur, kumaha perkara anak kaula teh? Gumilar terus ngeteuyeub nyampeurkeun. Panon mencerong seukeut neuteub heherangna panon Bah Jagur. Bah Jagur teh nemalan. Manehna kadua Bah Bejo tetep we kalah unur-unuran. Geus asa beledag sasabeledag we. Beureup nu jadi lawana teh ngahujanan kana awakna. Kumisna nu keur waktu tadi malang centang teh ayeuna mah ngadadak ngulapes. Kawas nu dibeumbeuratan ku tai kotok merdok. Kumaha Bah Jagur? Gumilar nyesedek. Tinimbang rek ngajawab mah. Bah Jagur kalahkan moyal ka Bah Bejo. Hiji isyarat pikeun jingjerit lantaran diteruskeun oge. Geus taya untupan bakal unggul. Nu ditoel surti. Atuh teu matak hese. Sakilat Malik anu saterusna seak berengbang we. Duanana ngabalecir mapai jalan satapak. Urut tadi maranehana daratang. Jagoan heula Jagur. Gumilar ngagorowok bari darengdang we manehna ngudag. Nya kitu deui pamajid nyak nuturkeun pandeuri. Tapi kulantaran harita geus mimiti reup-reupan poek. Ongkoh Bah Jagur jeung Bah Bejo lalumpatna bari dibauran ku setan lantaran kebeku kasieun. Lapur
Duanana teu bisa kaudag, malah geus teu katempo jirim-jirimna acan. Iwal ti harieumna deudeureun nu beuki lila beuki samar-samar. Kasaput ku balegbegna poekna peuting. Kanda dangu sadayana karena keur sila mendekoe hareupeun pajamian. Sedengkeun Ipah emok cabok gigireun bapana rada beh tukang. Harita teh karena keur digelendut we dipapatahan ku pajamian. Bakuna mah nitipkeun Ipah. Aya maksudna rek milu kakarna. Boh pajamian, boh karna memang sarua kahariwangna ngeunaan diri Ipah. Bisi terus-terusan diganggu ku Surya. Mangga-mangga Ipah teh tacan sakumaha pangabisana. Jauh aya di sahanapeun Surya. Atuh pajamian puguh sakitu buktina. Sanajan bener pangdengena mah ayeuna teh jadi leuwih seukeut. Tapi naon hartina lamun panenjona teu bisa digunakeun. Nya upamana Surya ngaganggu di jero imah. Sanajan bener manehna teu bisa nenjo. Tapi saeutik bae mah tangtu bakal bisa nulungan kanu jadi anak. Tapi lamun kajadianana di luar imah, manehna tangtu moal bisa naon-naon. Ieu sababna nu matak pajamian luas nitipkeun Ipah kakarna. Sanajan bener karna teh sasat jalma saliwat. Tapi pangdengena pajamian nu luar biasa seukeutna. Manehna geus bisa nangkep geterna sorakarna atawa Ipah. Yen duanana oge wawuhna teh lain wawuh samanea. Tapi estuning aya hiji tatali asih nu ngahubungkeunana deudeuh tresna nu geus ngancik di duanana. Dina papatahna pajamian nyabit-nyabit kaayanana diri Surya waktu ayeuna. Cenah Surya teh geus diusir ku Bah Jagur. Lantaran Surya teu bisa nadunan pamerdihna Bah Jagur pikeun males kanyeri ka Gumilar urang Cicapar. Anu geus nimbulkeun tanpa daksa leungeun katuhuna Bah Jagur. Oge ku pajamian diterangkeun yen pangna manehna lolong. Ieu teh lantaran ku pagaweanana ngaran Salhapi nyaeta akina Gumilar. Sawaktu pisan jeung cacadna Bah Jagur ku Gumilar waktu keriributan di Miramare. Malah baturna sapaguruan mah nyaeta Piong jeung Darba. Nepi ka hanteuna perlaya ngemasing pati. Piong binasana ku ngaran Dekong, masih mitra keneh akina Gumilar. Sedengkeun Darba perlayana ku si Bongkok mitrana Gumilar. Dah gitu Kasep. Sabagian lalakon Abah baheula. Oh, sanajan bener kalakuan Abah harita teh beunang disebutkeun jauh tina bener. Tapi ari dicacadan saperti kieu mah Abah teh jadi teu bisa awas saumur-umur. Bet asa kabina-bina teuing. Ieu sababna nu matak Abah luas nginitkeun Ipah sina milu jeung Surya. Jaeta pangpangna mah sina males kanyari Abah kanu ngaran Salhapi akina Gumilar nu padumukanana di Cicapar Garut. Tapi Salhapi mah cenah geus tilar dunya. Sedangkan Gumilar tetep mangrupa hiji jawara nu teu bisa dirubuhkeun. Surya jeung Ipah teu hasil maksudna rek males kanyari teh. Nu antukna Surya diusir ku Bah Jagur teu meunang deui nincak imahna. Reg pajamian eureun nyaritana. Leungeunna ngayap kana cangkir awina. Reguk nginum ngabaseuhan ti corona. Nah atuh Bah Jagur teh mana luluasan kitu Abah?
sapertos sanes ka putra bae. Karena nyaritana bari neuteup ka ipah anu keur manco gigireun bapana. Memang lain anakna pribadi. Surya teh nyatana mah anak urang gadog. Hiji lembur deket situ Bagendit. Menang nyulih kujang. Pajamian bari musiwel kana dompet bako tampangna rek nyising. Urang gadog putra saha gitu abah? Karena ngariu kaget. Pugu manehanana mah sama sakali teu ngadenge yen di lemurna aya nu kapalingan budak. Ting pedah geus heubeul we meureun. Sasat manehna keur leutik keneh pisan kajadianana teh. Nu matak taya bejana oge di lembur. Duka ting anak saha? Gancen asanya nama Surya teh budak pahili. Dan nu diculikna mimiti mah budak lagu milar. Cicicapar. Tapi sanggeusna nepi ka lembur gadog, Bah Jagur teh pada ngaraponan. Si budak teh kungsi karebut ku salah saurang jago urang dinya. Nya dina peutingna didatangan deui ngan Bah Jagur teh salah nyokot. Eukeur mah peuting katuruk-turuk rusuh deui. Tapi lantaran geus kapalang, budak nu pahili teh terus we dibawa ka dieu, dikukut, dimumule. Dijieun saperti ka anakna pribadi, nyaeta Surya buktina. Kutan kitu lalakonna teh. Karena beuki kaget. Eta ku nyabit-nyabit anak jago gadog. Kapan sakanyaho manehna jago gadog mah eueuh deui lianti bapana sorangan pasuta. Teng manehna mikir, nginget-nginget babaturanana di lembur anu sapantar jeung manehanana. Memang loba ngan teu pati dalit nepi ka ayeuna oge. Bubuhan manehna mah gede di akina di Bungbulang. Sahanya abah jago gadog teh? Karena penasaran, Nyetoing atuh. Bah Jagur teh jentre nerangkeunana. Ongkoh ari sohorna ka dieu mah teu aya jago gadog, aya oge jago Banyuresmi atawa jago Garut. Sumohon. Karena terus ngahuleng. Ras manehna inget ka Pasundi. Manehna oge bisa digolongkeun hiji jago. Tapi da teu katempo boga anak lalaki. Ari kana dirina sorangan mah estuning teu mantra-mantra. Ongkoh manehna mah sainget geus aya di Bungbulang dikukut ku akina. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.